Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Wilujeng patepang deui sareng Bugina di video pangajaran basa Sunda kelas 5 anu ngeunaan maca teks deskripsi kaulinan barudak. Tujuan pengajaran dina danget ayeuna nyaeta sanggeus kagiatan pengajaran teks deskripsi nu temana kaulinan barudak rengse dipiharep siswa bisa maca teks deskripsi ngeunaan kaulinan barudak jeung maham ngeunaan kaulinan barudak. Kitu mangga urang kawetan wae. Di dieu aya salah sahiji contoh teks deskripsi ngeunaan kaulinan barudak jaman baheula di Tatar Sunda. Anu judulna nyaeta Ole-olean ku Japar Sidik. Bareto mah mun usum panen teh pangulinan barudak ge sok milu pindah ka sawah. Ngadon ngala jarami dijadieun ole-olean. Puguh mata kresep tur nineung mun urang nyawang ka mangsa ka tukang. Geura teu rek kitu kumaha, solah ole-olean teh meuni raeng patembalan dilagukeun. Barudak teh nariupna aya nu dina galengan, aya oge anu dina saung ranggon. Sok lucu geura lamun nenjo pipina kembu. Ari keur niup ole-olean teh. Ari barudak awewena sabot nyieun bebonekaan atawa gugunungan tina jarami sok reang karakawihan, patembalan jeung pada baturna. Nah, jadi pada zaman dulu pada musim panen tempat main anak-anak tuh suka pindah ke sawah. Terus anak-anak suka ngambil jerami dan untuk dibuat ole-olean. Nah, pada saat anak-anak sedang niup ole-olean, pipinya suka kembang kempis. Sedangkan kalau anak perempuannya itu suka bikin bonekaan dari jerami. Kemudian patembalan jeung bada baturna kieu kawihna cenah. Ole ogong melak cabe ditarogong dihakan ku embe ompong diteyang garis sapotong. Ole ogong melak cabe ditarogong dihakan ku embe ompong diteyang jadi sapotong. Nah, eta salah sahiji kakawihan anu sok dikawihkeun ku barudak. Nah, ieu aya jarami anu dijieun ole-olean. Salajengna nyaeta sabenerna mah ole-olean teh kaasup kaulinan nu sifatna usum-usuman. Jadi ole-olean tuh adanya suka musiman. Ayana ngan dina usim panen. Dijieunna tina tangkal pare. Nu biasana disebut jarami tea. Lamun jang ole-olean mah ngahaja dipilihan nu lantas atawa nu bungbas. Tuluy ditek-tek lebah bukuna. Panjangna kira-kira 10 cm atawa mun diukur ku curug mah moal kurang ti sacurug atawa moal leuwih ti sacurug satengah. Geus menang nekteuk tuluy dipencet sinaremek pelebah handapeun bukuna bari rada dirikeskeun. Mun kaparengkeun peso atawa etem keur teu dipake bisa wae disebit saeutik sina nyengked palebah handapeun buku jaramina. Biasana mun hayang alus sorana samemeh ditiup teh sok dirojokan heula ku jukut carulang atawa ku jukut jajagoan. Malah ku jarami anu ukuranna leuwih leutik oge alus. Nah, sabenerna kaulinan jaman bareto loba pisan rupana. Model babancakan, galah, turih oncom, paciwit-ciwit lutung, tatarucingan, sondah, ucing hui, ucing babet, jeung rea-rea deui. Ngan hanjakal kadiekeunna mah eta sababaraha kaulinan teh
bet katindih ku kaulinan modern samodel game atau PlayStation. Nah, eta mangrupakeun hiji contoh teks deskripsi ngeunaan kaulinan barudak anu judulna Ole-olean. Mangga ku hideuk baca deui di imah carita deskripsi ngeunaan ole-olean supaya hideuk leuwih paham. Kanggo salajengna nyaeta aya tugas anu kahiji nyaeta jawab pananya anu aya dina kaca 5. Nah, satos dijawab, jawabanna ditulis di buku. Teras dipotokeun jawabanna dikintuna ka WA guru basa Sunda. Alhamdulillah pangajaran basa Sunda kelas 5 parantos rengse anu ngeunaan kaulinan barudak anu temana anu judulna ole-olean. Mangga urang tutup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.